Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti patun hayu orang sasarongan panjatkeun puji sinaring syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu masihan kasehatan aukurung sadaya sehingga urang tiasa kumpul ti ieu tempat kalayeun sehat walafiat. Sholawat sinaring salam mugi salatumina dicucuhkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatna jeung teu hilap ku urang suluku umatna juga akhir zaman. Nu kusim kuring dipika hormat Bapak Ibu guru sareng rerencengan sadaya dina kasempatan ieu Simahdi bade ngaroskeun hiji pereukan tentang kebersihan. Kebersihan teh penting kanggo kahirupan urang sadaya. Mun lingkungan bersih anak ge bakal sehat. Ulah sadaya aya sabda Rasul, kebersihan teh sabagian dina iman. Ku kituna urang tiasa kudu ngajaga kebersihan. Cekap sakieu nu ti sim kuring. Kapunten bilih aya basa culiosan atawa kaelepatan nu kirung marenu kadunguna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.